bisa jadi bupati nama Kiai DPR na Abuya tapi teu make naon hartina Kiai naon hartina Abuya atau di DPR teu make mah naon bedana jeung bajingan cenah taba bupatina Kiai tapi korupsi atuh bandingan bajingan tapi jujur iya teu kumaha deui mu cenah ustad naonna lurahna tapi masya Allah tama ustad teu pernah bae sodaqoh teu mending jawara parangsana Garut Kiai jadi bupati Ceng Pikri jadi dirantai gubernur gawari itu Kiai dirantai jadi nah badak lain di negara Islam kurang kuarit teh Islam lain di negara Islam atuh kitu bae sebab pakai aturan Walanda kajian kumaha ge didorong ku struktur kos kitu tah kepentingan wah komo kuari mau dicaritakeun kepentingan muringkak bulu lain muringkak bulu punduk nu handap teh milu muringkak melain lalagaan kuari mah urang teu bisa disalahkeun ya geus menang tapi kok bisa dielehkeun eta lah di akhir zaman nu menang jadi eleh nu eleh jadi menang aya kepentingan nyanggakeun sadaya-daya emang lain hukum Islam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kersaning Gusti urang dina minggu ieu amprok deui sakumaha biasa ngalaksanakeun tugas mulia yakni thalabul ilmi dina mingguan nu salila ieu libur 4 minggu alhamdulillahirabbil alamin tenang asana libur kegiatan aya ge nu nanyakeun hanjakal tukang dagang doang aduh cenah ieu perai nu teu dagang biasa bae tapi teu kitu aya anu memang hayang ngaji bae teu ngaji teh teu betah ku sebab jelema meureunana pagawean dagang teu boga modal haju wereunna geus kolot ka mamana hararese duit teu boga ni ngaji cek ngaji teh pelampiasan masalah sih daripada ke puncak pelampiasan mani ngaji malah mah tas ngaji ge teu balik lohor asa ngaji teu balik we datang ke pemajikan ge leungit teu oh yeung ngaji pohara amat cek batur mah geus baralik nya mah getol amat jeung saha ngajina tah sakali deui alhamdulillah sabada perjalanan ibadah haji di awal berangkat tepikeun ka balik teu aya halangan naon salamet tur sararehat bahkan timbangan awak nambah lalintu ngadahan daging ontang beureun di ditu jan nilah kuloba kegiatan di ditu berang penting kegiatanana eueuh deui walti ka masjid we tawaf teh sajam asana angel sajam tawaf teh mun dihandap mun rada deukeut kurang mun di luhur sajam setengah atau mungkin mun lalaunan 2 jam dihandap tawaf sajam waduh cenah jagana
toab di pasar mati jam 7 datang ke jam 11 sakereung mah perasaan 7 8 9 10 4 jam teu anggeus toab di pasar can kabeli kabeh isukna toab deui salila di Mekah lobaan toab di pasar batur tapi mah kurang ditu kula mah milu doang ya Allah ya Rabb jadi beda lah ya resep ai di Baitullah mah teu resep ai di pasar mah resep jadi ku resep mah moal aya ngeluh moal aya capek ku resep mah jelema main catur ti magrib datang ka subuh teu tunduh ku sebab resep coba baca Quran paeh di dinya sana digotong bisa sebab resep tapi dibalikin aya jelema resep baca Quran ti magrib datang ka subuh atuh masalah nyana resep main gapleh atawa catur atuh teu betah jadi kumaha karesep aya jelema nu resep toab deui beres toab deui teu capek lantaran resep didinya ruhna dibere toab di pasar teresep sebab nyana tersepeun kana barang-barang dunia ieu ge urang ngaji tah di jam 8 eureun jam 10 nu resep ngaji mah kurang pan anu teresep ngaji meneuleuan jembe nyinggung kiai angel atuh kiai eureun demo nyana tak kumaha karesep-karesepna urang jeung awewe pamajikan urang betah jeung awe lantaran bogoh jeung kabogoh atawa jeung pamajikan atuh ngobrol jeung pamajikan ti isu kabeurang betah tapi urang boga pamajikan urang teu bogoh ka pamajikan atuh kos urang ngarendeng jeung kebo itu teu betah teu jeung kebo urang teu betah piteuk belu aya pan teu betah aya keur carita ka betah maksudna dongeng kitu teh naon ragap diri urang betahna di mana mun cicing di masjid sabaraha jam betahna mun cicing di hareupeun TV sabaraha jam betahan mana jang ngukur pangkat urang teu kudu ku batur ku urang we ukur jaing aya di hareupeun TV mati isu kabeurang teh betah kunaon aya di masjid mah sakumaha aya pakuan sakumaha aya paku masyaallah aya naon geus ukur ku urang kitu keneh babacaan kunaon aya maca Quran mah teu betah maca sholawat mah teu betah tunduh kunaon ari WA-an be nya aki-aki goblok kuat rohna didinya mun paeh neraka eta ulah sok nyeleuk ka dia tuh si biasa bae sih Masya Allah kan bangun nyahoun teh gitu tah roh urang di mana ukurnya geus kolot urang betahna di mana nu dibabawa teh ku batur teh tasbih ieu mah nu dibabawa teh tipiletik lain HP tipiletik dibawa ka wawara roh urang di dinya ya masyaallah tafakuran ku urang geura aya naon di diri urang sok aya nu can betaheun ngaji aya naon ieu aing awak aing teu betaheun amat ngaji coba tanyakeun ka awak urang aya naon sih di diri urang tika ngaji teu betah nyaritakeun hukum-hukum Allah sedengkeun urang deuk balik ka Allah urang asal nanti Allah diurusan ku Allah hirupna ge nu Allah boga daya jeung upaya ti Allah ku ari urang ngajauhan Allah
sedangkan urang bakal balik ke Allah. Tanya awak urang, sia goblok awak kunaon teu betaheun amat lamun nyaritakeun kredit haram teh mah hayang dihalal-halal. Tolol amat sih goblok si awak. Ih goblok-goblok ge pan motor dipake ngaji teh nang kredit teh. Kubahat. Ya Allah, goblok si awak. Goblok-goblok urang ulah ku batur. Ku urang goblok si awak, tolol si awak. Kadengen ku anak, "Ji, abah jadi kieu." Abah jadi kieu ku hari kurang obat masalah ya. Horegadan hebat cak anak teh hebat ke horeg cak sara abah bagus gak goblok-goblok diri. Tolol si awak salat mah buru-buru inget ka dahar ai keur dahar tilok inget ka salat goblok si awak. Kitu-kitu ku urang tah awak urang tah. Masyaallah, masyaallah. Nah, dibulak dibalik abeh urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ka Madinah heula 8 poe di Madinah komplit. Alhamdulillah sejuk tentrem bersanding jeung khairul khalaik jeung afdalul makhluqat. Urang asa aya di gigireunana. Masya Allah, salat asa bareng jeung Kangjeng asa aya di gigireun. Nikmat perasa anu Kangjeng teh boga syafaat bakal nulungan jaga di akhirat. Manzar gobri ba'da wafati, sahajal manu datang ke kuburan kaula sabada wafat kaula wajabat syafaati, wajib bakal menang syafaat kaula. Beuh urang aya di negara Kangjeng indah, salat intikaf maca shalawat mantep. Beres di Madinah terus ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji ihram, wukuf, Muzdalifah, Mina. Selesai haji langsung ka pelataran haram. Didinyalah selama 10 hari. Jadi jumlah 30 poe. Di Madinah 8, laksanakeun haji di Mina 10 hari transit, kemudian di pelataran haram di Zamzam 10 hari pula. Dipapagu puluhan bahkan ratusan manusia di antara nu mapag atuh keluarga boro-boro nu di dieu sono, nu di jauh ge mapag, di antarana eta nu di Jogja mapag ngendong malah di dieu panggih beuting ngobrol di masjid dahar bareng isuk-isuk pamit nyana perbo ngobrol deui sakedeung tanda-tanda baliklah ke Jogja. Terus Kemis malam Jumat masih yasinan keneh jeung santri. 1:30 karasa sesek dibawa ke dokter lempang masalah jadeukeut. Terus diimpus isuk-isuk sehat. Isuk-isuk sehat biasa nyarap ngobrol. Tapi nyana yang balik geus kenyeri cek dokter cek heula bagus cek dokter. Ya tunggu pemulihan. Akhirnya menurut dokter ya nanti setelah pulih boleh pulang. Geus hampir menang pulang. Kira ya kalau belum kasih pulang istirahat sare lep sare teu hudang-hudang
terus tangka jam 3 Jumat ninggal lah umur jadi minantu abah anu kadua kahiji Haji Sofwan tinggalkeun nu kadua ieu Haji Muhadi Zainuddin LC keluaran Madinah nyen pondok pesantren termodern di Indonesia pertama sebab santrina nya nama mahasiswa hungkul teu narima bangsa di luar mahasiswa. Pondok pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin jadi nu sekolah di UII, di UGM, di macam-macam universitas tah nyantri di dieu dengan harapan kelak ketika jadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur nyana bisa mawas diri. Loba geus muridna anu jaradi pejabat di antara nugas jadi bupati, alhamdulillah berbeda. Nah, etalah harapan anak. Tak kamari maot dengan sekitar umur 66 tahun. Nah, maot eta mapag heula. Mantap kurang bacakeun Fatihah khusus yang pun adi di Jogja. Kiai Haji Muhadi Zainuddin mudah-mudahan diterima iman Islamna dihampura sakabeh dosana segala rupa kahadeanana diterima ku Gusti Allah caangkeun dilegakeun kuburanana diberi kanikmatan kubur bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zikir Abdul zikri falamanu qawlu la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu aqid 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha masya insyaallah ta'ala minal amin bi rahmatillahi wa karam jazallahu 'anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi syai'ul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cerita maut mah cerita maut eta nu mapag aya deui guru anak simkuring di Ciawi bareng ke Mekah sahotel hayang kapanggih jeung kula ai dahar masuk kapanggih jasa restoran dan hayang ngobrol eueuh kesempatan di Madinah akhirna teu kungsi ngobrol kebecenna cikeuna ka Cilongok balik sehat teu aya lalaon ka Ciawi sapoe 2 poe maot umur eta manu berangkat mun adik kula Haji Zainuddin Haji Muhadi manu mapag hari ieu manu berangkatna hari di Cikupa mah lain Haji Supari pembimbingana boga naon ngaranna ngaberangkatkeun haji travel berangkat kapanggih jeung kula di ditu biasa eueuh pasal pamajikanana atuh ngadoakeun mudah-mudahan salamet cenah balik ka dieu nang sapoe pamajikanana nu maot anu di imah bae tuh nyada ngadoakeun supaya beureun salaki salamet tuh diakeun nu ngadoakeun anu maot ieu ge sarua ieu anu bapag nu maot ai tadi mah guru anu berangkat nu maot wantak kuludain dawaun ilal maut setiap penyakit aya obatna kecuali maut hese teh mah obatna teh obat paeh eueuh jadi teu bisa kadang-kadang incu dapat minta cai jeung bapak kolot cai kiai cenanya jeung bapak kolot teh parah jasa poe di rumah sakit balik ka imah ngagoler nu maot nyana bapak kolot panjang umurna masya Allah niatnya teu beres bener tadi supaya paeh sugan menang warisan aing aduh Gusti Allah hese ta urusan maut tuh dipake karesep urang pake kacintaku urang kadang-kadang ninggalkeun urang ti heula kunaon ari jelema nu pikas sebeleun panjang umurna teu daek paeh-paeh ieu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala tak siap menghadapi maut diri orang ranapan geragae peuting awak sia teh bakal paeh awak sia teh bakal paeh kitu-kitu ku urang ka awak urang sedengkeun paeh maja ku urang kadeuleu nu boga mobil-mobil nu dibawa imah komo hese duit gitu dibawa amal dibawa tak urang diuk ku ari teh jadi diuk di ngaji tah ngaranna amal engke kapanggih urang maot teh
ngabentuk dirinya. Waalaikumsalam. Saya kula ngantunu ngaji di Cilongok teh di majelis anu hareudang teh jadi kula. Oh, ya kasep amat. Iya niatna bagus. Assalamualaikum saya ieu kula ngaji teh jore amat niat teh bagus. Jadi kasep jeung jorena kumaha niat urangna. Nah iyalah amal urang ya Allah ya Rabbi tak sing gade beramal deh supaya mukhlisina lahud ikhlas deh abah yang kena kasep amal urang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu kula ngadoa di ditu jang diri kula jang keluarga jang kabehan kula didoakeun ya Allah ya Rabbi meureunanan batur ge hayangeun ieu datang ka Baitullah nu salila ieu batur teh ngan sakadar mustaqbilal Ka'bah be di lemburna teu pernah ningali meureun hayangeun teu ka dieuna teh ku sebab meureunanan hiji kolot, nomor kadua jauh, nomor katuna teu boga duit teh. Aju angel kuari wah 17 tahun bahkan 20 tahun. Jadi lamun kuari daftar umur 60 tambah 20. Kuburanan bisa ke Mekah lah. 80 tahun jarang kan celuk. Nah, iyalah nasib-nasiban. Nah, kukule doakan ya Allah ya Rabb meureun harayangeun batur ge. Mudah-mudahan Gusti ahli-ahli Cilongok ahli majelis bisa daratan ka Baitullah Gusti di dieu. Dina teuna mudah-mudahan Gusti sarua meunang pangampura sakumaha nu datang. Gusti janji dina Al-Qur'an wa man dakhalahu kana amina jelema nu datang ka Baitullah bakal aman tina siksa Allah. Kabitana di akhirat lain lalagaan lain letik-letik kabita sebab ketika narangtung di mahsyar dihisab jol Baitullah dirarangkenan dihias. Nah iya Baitullah dihias sakumaha panganten diberangkatkeun ka surga malaikat pitah ngagerokeun setiap jelema nu pernah tawaf. Ya Allah pan aya tawaf babeda jeung salat salat tadi urang ge salat menghadap kiblat ngan teu lain tawaf papan kudu langsung di Baitullah ge di pasar Kemis manu tawaf nuapan si Mbak kontrakan si Mbak tawaf na lain deui eta mah. Nah ieu papan tawaf dah diiring ka surga ku jelema-jelema nu pernah tawaf. Masya Allah kabita rombongan-rombongan jelema ngiringkeun Baitullah ka surga. Nah iyalah kaistimewaan jelema nu pernah tawaf. Kajian geus urang mah teu boga duit ieu apaleun Gusti ge bongan Gusti teu bere duit ka aing. Ya aing hayang sabenerna mah. Bongan nyana teu mere ka aing. Geus bae tungtut ku aing sia. Bejakeun ka Gusti. Gusti kula ge kabita ngan kunaon atuh kula dibere susah. Nah, bejakeun ka Gusti. Jitu mah urusan aing cek Allah teh. Atuh heuh tapi saya salat kurang kula ge salat. Atau itu bisa ka Baitullah mah salat bae sarua cek Gusti Allah. Urusan kasalamatan mah loba. Nu penting ikhlas. Nah ieu mah urang keur ngabahas masalah hudnah. Hudnah teh ngayakeun perdamaian sementara yakni gencatan senjata. Ketika mukminin perang jeung kafirin
negakeun agama Allah sabilillah li'i'la'i kalimatillah. Ulah eureun terus datang ke kiamat perang negakeun agama Allah. Adu kekuatan fisik didorong ku mental keyakinan anu kuat. Henteu diperangkeun teh lemah Islam. Sebab teu kanyahoan saha nu boga keyakinan jeung saha nu teu boga keyakinan eta ku perang. Ulah waka perang heulanan hudang ti peuting we tahajud. Saha anu boga keyakinan jeung saha nu teu boga keyakinan. Uji ku urang ka awak urang. Boro-boro perang sia awak. Hudang ti peuting ngalenggut bae. Bisa sia tahajud beurang mah sakumaha gateum sia. Itu nyaho kaler kidu. Aya tahajud beurang geus bae mengaringkuk teh ngaringkuk bae. Si awak ku kieu-kieu teuing tah eta karana perang jeung nafsu. Tah ieu mah perang di medan laga negakeun jeung ngaluhurkeun agama Allah. Perang taruhanana nyawa paeh sabilillah surga. Ngeunah urang ngomong doang mah di panggung ngomong kipu dolim bae geus ngomong atuh sabilillah sabilillah teu dibere berkat bae mengeng. Sabilillah di mana tuh nah ye ya urang kayahoan tegakna agama teh eta masyaallah hese urang mah malah nyengsirikeun kana perang teh deui disengsirikeun hebatkeun asal motifna sabilillah tapi lamun motifna lain sabilillah tuh ulah cara di urang perang eta kunaon ribut nu payahna ge loba kunaon perebut limbah ya ada lain sabilillah sabili limbah tama jadi itu perang baik perang kunaon merebutkeun naon teh merebutkeun cewek nah Allah cewek diperebutkeun kos eueuh di ka Lampung embalaya sia aya nu putih aya nu geulis aya asal sia kuat adat napan Lampung mulus najang hilek atuh geus mendingan mana tah Brebes hideung tapi leles. Atuh dek teu leles kumaha nya da saya-ayana saking kituna. Aduh urang Lampung mengambek ge putih nya mah. Geulis. Aya urang Brebes mun ngambek nya hideung nya beke. Oh pupurieun. Tapi lain gitu pembawaan daerah. Pembawaan daerah urang lamun kapanggih jeung urang Lampung jeung urang Palembang tegeug perasaan sasalaman ge lain deui. Sasalaman ge nya mah tuh tegeug lain teh sopan emang kos kitu urang teu betah. Teu betah tapi lamun urang kapanggih jeung urang Parahyangan sopan kebal-kebal ngarodok ngagoloh kantong urang. Aduh pamalingan dengan sopan santun ada beda-beda ya. Nah iya urusan li'i'la'i kalimatillah perang negakeun agama Allah ieu menyaritakeun di sebuah negara negara eta teh negara Islam, negara syariat, negara khalifah. Eueuh ku ari mah tinggal cerita diakhiri ku Utsmaniyah Turki. Kamari ku urang geus dibahas tentang khalifah-khalifah anu urang geus nyaho kadar kekuatan khalifah diakhiri Turki Utsmaniyah geus kaharepna tinggal urang nungguan Imam Mahdi nu aya ge loba ku ari
Haji Mahdi aya, Mang Mahdi aya, marahin gapleh malulu tama. Ya Mang Mahdi nu asli ke bakal ditarungguan di Mekah. Mekah bakal diluasan nyaho atawa teu nyaho seperti eta terdorong ku situasi ya asli mah engke pan unggal negara geus teu kuat fitnah-fitnah. Ya datang ke Mekah dibunuhan santri Ustad Kiai geus teu kuat di unggal negara teh didominasi dirajai ku kufar Yahudi Nasrani berbagai kafir-kafir mendominasi politik ekonomi budaya Islam tersisih kabelah ditunai ya ditembakkan diracun otomatis kan teu kuat masjid dibeuleman diganti masjid teh ku gereja wari mah gereja diganti jadi masjid walaupun hiji dua engke mah masjid jadi gereja memehna engke disandingan heula dua-dua satu masjid satu gereja satu masjid satu gereja satu masjid satu gereja Masya Allah. Nah kabelah dituna ya otomatis kontra ribut teu kuat sebab naon pemerintahan selain pemerintahan Islam bisa jadi bupati nama kiai DPR na abuya tapi teu make naon hartina kiai naon hartina abuya atau di DPR teu make mah naon bedana jeung bajingan cenah teh bupatina kiai tapi korupsi atuh bandingan bajingan tapi jujur. Iya teh kumaha deui? Mun cenah ustad naonna lurahna. Tapi masyaallah tah mah ustad teu pernah bae sedekah. Atuh mending jawara. Parangsana. Ayo Garut kiai jadi bupati. Ceng Pikri jadi dirantai gubernur gawari itu kiai dirantai jadi nah sebentar lain di negara Islam kurang gawari teh Islam lain di negara Islam tuh gitu bae sebab pakai aturan Walanda kajian kukumaha ge didorong ku struktur kos kitu tah kepentingan wah kok mau kuari mau dicaritakan kepentingan meringkak bulu lain meringkak bulu punduk nu handap teh melu muringkak melain lalagan kuari mah urang teu bisa disalahkeun ya geus menang tapi kok bisa dielehkeun eta lah di akhir zaman nu menang jadi eleh nu eleh jadi menang aya kepentingan nyanggakeun sadaya-daya emang lain hukum Islam. Nah engke mah dibunuh wari mah karakter dibunuh teh karakter dibunuh teh kitu perjuanganana dibunuh teh naon kulturna dibunuh NU geus terbunuh wari kultur NU na geus milu ka ditu waduh da kumaha deui kiai-kiai kan geus dibunuh ku wari gerakna nu dibunuh geus teu bisa gerak di negara jangan ngembangkeun agama minoritas nusok bacaan hadis teu kaget akhir zaman engke mah dibunuhan langsung dibrede langsung ke mah kiai teh ustad santri dibrede pae deuk ka mana coba ieu deuk kumaha geus unggal negara kos kitu unggal negara didominasi ku Yahudi otomatis careurik tinggal hiji dua geus teu kuat ke Mekah karumpul kabeh di Mekah nungguan Imam Mahdi geus teu kuat hirup di negara masing-masing nu salat teh ditembak nu salat teh dibunuh aya kuari mah pan bebas keneh nduk salat di masjid teu balik-balik elos ayo sia malah mah dititahan salat kuari teu dek salat kewa salat dibunuh titah ke gereja titah ke kelenteng asup wari kan orang keur digiring-giring Yahudi teh jago ngagiringkeunana mimiti ulah resep maca Quran dibere HP
Masa isuk-isuk can mandi geus kararieu bae. Mandi mancan geus kararieu bae cileus sagede polecak keneh. Kos urang Garut tah mah. Urang Garut ngurusan manuk, ai manuk dipandian nya can mandi. Garut bloon eta. Aduh, heheotan we. Jangan ada can mandi tolol teh coba. Ya, Masya Allah, sama Garut Blood itu Garut, lain Garut per bapak majikan gue lain. Tuh sama dehem kain, hasud ya kain. Masya Allah, tak itu kan di tahun gara-gara di luar pemikiran sehat. Ya, ai manuk dipandian rapi, geus diheotan, dibere cai, dibere aing nya teh diurusan. Eta teu sehat eta. Teu sehat. Ieu ge sarua, isuk-isuk lain urusan awak, urusan HP. Eta Yahudi bisa. Eueuh nu teu boga HP ku ari kiai bae 3 HP-na. Eta kepangkat kiai nu lain kiai mah wallahu alam. Nih kumaha tuh ya urusan eta mah jeung makhluk HP mah. Oh, urang teh geus terkontaminasi tak kuari. Nah, eueuh hiji jelema teu boga HP, eta pencipta HP hebat amat, masyaallah Yahudi. Tok geura ge. Kakarak lahir doang geus mawa HP di jero beuteung. Berarti di beuteung geus aya toko HP. Ya Allah. Ieu kaharepna bakal kumaha ieu? Teu acak-acak. Berita heok geus loba jasa. Aduh salah setik mah wajar bees ka aing teh beuh aing teu menang salah. Ya Karim ya Allah. Nah, ieu teu karasa ka urang. Teu karasa ka urang. Ye, kiai anu ngaharamkeun sapeker bebeakan datang ke haram sasalaman. Teu sah salat Jumaahna di masjid ketika aya sapekeran. HP mah gablek goblok. Deuk kumaha deui atuh? Ayeuna ngaharamkeun kabeh. Ye cenah HP mah eueuh sapekeran. Bongkar ku sia. Moal kadenge ku teu sia sapekeran mah tolol. Bongkar ku nyana aya ge cenah leutik cek. Incu sapeker meureuntah mah. Anu gede haram anu leutik henteu. Berarti emang mun nginum bir sagelas haram asa sendok mah teu tolol. Ieu urang terkontaminasi ku ari. Masyaallah Karim. Ieu mah keur carita mangga-mangga bae kula mah tilu kumaha nek diharam-haramkeun ieu mah urusannya jeung Allah. Mangga ngan ieu mah keur carita teu konsisten. Teu konsisten atuh. Pos kitu sapeker gede haram sapeker leutik henteu. Atuh TV diharam-haramkeun ku nyana. Ai nyana di kamar kieu bae. WA-an, WA-an eta kan miskolannya. Miskola daratin syariyah. Atuh. Ya TV-an. Aduh, Gusti di karumah. Akhir zaman. Akhir zaman. Ya Allah ya Rabb. Ya perjuangan agama mana lu kuari. Terkontaminasi nu murni atuh jak kiai ke kamari haram deketan ku pemerintah haram lah deketan dia bisa haram bisa halal sih kabla itu nah halal goblok. Ieu si kiai nu mana teu boga aturan kiai teu boga keyakinan kumaha coba beuh masyaallah neangan kiai nu konsisten anu tegak istiqomah hese teu meunang wauh jeung bupati teu meunang wauh jeung gubernur wauh jeung presiden masalah bahkan wauhan presiden asal niatna deuk ngasehatan presiden deuk ngasehatan bangsa jeung nagara ulah rapuh ya waduh lamun teu dinasehatan cilaka ya sok ka bupati ka gubernur ka presiden mangga masalah lah iki mah orang mengkono lah balik ke sing istana iku ngejingjing ge. Orang ngejingjing manyun mengkonon kiaiku. Wah, lam yabres iku mah. Kiai ora beres. Nah, iya
di akhir zaman di sararesa ieu henteu rek kumaha nganjang diri urang coba sing lempeng sakali haram-haram sakali halal-halal kumaha ceuk Allah urang diatur ku Allah. Nah ieu mah negara bentukna syariat bisa orang-orang kafir cicing di negara eta tapi make aturan-aturan syariat. Ketika Islam nyerang ke negara kafir diilai kalimatillah didele situasina kuat apa henteu ketika teu kuat gencetan senjata untuk sementara eureun heula perang kadhafina bikillati adadin seperti lemah golongan urang mukminin lemah teh bikin lati adadin ku saeutik lah bilangan perang teh ya kapan perang kudu aya ahli perang tentara berarti TNI ahli perang polisi mah jalain tukang perang tukang priwit mal bisa perang polisi mah moal tukang perang mah TNI lamun di negara tentara wah bahaya. Aing geus prak-prakana nama perang teh rakyat-rakyat keneh urang ningali Baghdad urang ningali Suriah urang ningali Yaman ningali Turki prak-prakana nama engke atuh rakyat dibere senjata perang atuh ngaranna ge rakyat dididik paling geus saminggu 2 minggu ai tentara mah kan geus jelas lumpat sabaraha kilo sapatuna geus jelas teu menang lecet babawaan dididik perang mantak nama lamun titah perang teh resepeun sebab dunia pokok tukang tinju titah tinju atuh resep kos tukang main gaple waduh dibere kartu gaple atuh geus keong bae keong jasa dunia ada dunia di mana kos kiai mun Haji Pudoli neuleuh panggung geus keong bae teh sadunia atuh Masya Allah. Nah kuari bayi urang teh ieu kita perang embung sebabna teu dididik perang urang dididik teh isuk-isuk ngawudhu henteu rek deres ngawuduk atawa ngupat endek ke kantor ka pasar ieu mah henteu rek ka mamana ge ngawuduk banyak urang Indonesia mah tolol nu deuk ka kantor deuk ka ladang deuk ka pasar nyana bebekalan heula wajar ieu mah moal ka mamana gedeannya ngawuduk mah goblok teh cuma tah eta nah ieu perang haju barang perang lemah lantaran saeutik bilangan tertembak misalnya tentarana haju ngurangan tina 1000 menjadi 500 dipaksakeun eleh gencetan senjata heula eureun heula ulah dilanjut kokos tinju muska tinju deui golepak udangkeun deui tinju deui golepak diteruskeun bae bunuh diri eta tolong atuh eureun gencetan tinju heula pencetan lamun gila-gila teu bisa teruskeun eureun kitu ulah datang ka main bola masa eleh 25 kan ngisinkeun di negara di dunia eueuh di batur mah aya anu eleh 25 iwal ti Indonesia hiji-hijina negara anu pernah eleh datang ka gul eleh 25 malah aya di negara elehan mah atuh eureun goblok sia menyasup deui geus sanaturan mah nu cukup ka 11 ulah datang ka 25 mah eleh 25 Masya Allah eta mah beureunan teu ditoelan bolana tak ieu eureun ieu perang makan nyawa dhafina bikin lati adadin nah urang ge lamun aya hiji awewe kemudian urang bogoh batur loba nu bogoh kira-kira urang bakal eleh atuh mending neangan deui ulah dipaksakeun saingan walah sapira awewe budak aing mah nah anu udaikeun ka aing moal ieu moal milu saingan kos kitu tah eta ngaranna jelema bener kos kitu ieu bapugu duit teu boga awak saaya-aya beungeut pas-pasan tapi tetep bae teu bisa pokona saingan jeung aing je naon nu dipake sainganna meureun tah eta jelema kos kitu bunuh diri ngaranna eureun lah gencetan cinta eta ngaranna
tuh atawa bikin lati ubatin setik persiapan munisila ya kurang dipaksakan perang loba ai bilangan mak ngan kudu dahar persiapan dahareunana kurang minum persiapan caing kurang daripada bahaya ieu mah teu kudu diperangkeun diantep bae kurang cai pae mending geussan perang mah boro-boro perang kurang ibadah haji BG ibadah haji kurang cai BG waduh mana panas aja kekurangan cai bahaya tuh bisa ibadah mau perang namun di sini kekurangan misalnya kurang cai be ulah kurang dahar numantek Taliban eta kuat di dunia Taliban teh kuat bingungan Yahudi ge geus diembargo geus dikurangan nya nama model hiji korma kekuatan ada 3 poe hiji korma nyana ngadahar korma hiji fisikna kekuatanana 3 poe ting teu dahar ge kuat mantak Yahudi gideg ge eta ke bangsa Taliban kos kitu beh kunaon eta ieu teh aneh roti asal segede kieu bae ngadahar roti segede kieu set cukup 3 poe anu saminggu kuari kan dididik anak-anak urang Taliban mah dididik supaya kuat fisik di samping latihan fisik nyana latihan diantarana kuat teu dahar teu nginum 3 poe 7 poe Masya Allah pan urang isuk-isuk roti segede kieu nah aya deui babaturan mawakupat nginum can dahar eta tetep aja 10 mah boy udah candar tadi roti ai dawah langsung pada kieu padahal jadi Indonesia mah kudu dahar mah heran itu orang luar negeri mah pan orang mana orang mah ka masjid teh bawa dahareun roti segede kieu jeung korma geus atuh datang ka jero teh nya mah anteng di jero masjid dahar tah roti segede kieu korma beus dahar urang mah dibere roti encan dahar sangon encan dahar wuduk ki can asup dahar wuduk mantap orang luar negeri ke orang Indonesia mah hideung we riweuh aing mah deuleu sia cek cenah beak waktu ku dahar melulu ya Allah orang luar negeri mah babari ibadah nah ieu nu paling pake kabingung ku Yahudi Taliban soal dahar cukup korma hiji set salegut cai 3 poe teu dahar kuat angkat senjata mungkin nah ku Allah diberi kaleuwihan tiada bahirup teh untuk perang tekadna kos kitu boga anak mun lahir lalaki beus keom bae geus dijadikeun panglima ku dididik langsung kuari masih mantak mun eueuh eta di dunia kuari mal rame mal rame ya ramena di dunia teh aya eta nya mah jaljol bae heran perang Baghdad di diondang deh belum datang perang Suriah di diondang deh belum datang Indonesia kamari poso datang atau kamari Jakarta teh tinggal mencet kenop bae urang Taliban geus datang ka Indonesia ka Jakarta beusi dijadikeun perang nyana siap eta teu make tiket ka dieu heran jalan mana eta emang kamari di Jakarta teu loba kitu urang Taliban geus loba irung mararancung kararieu perangnya na aju barang terjadi perang sorangan itu makanya wallahu alam nya mah diciptakeun diri masing-masing jang perang jadi ngadanya perang tersep ceknya na ini makanan gua sepeur ya Allah ya Rabb la ilah aya hamba-hamba Allah makhluk Allah nu seperti eta mun eueuh eta marame di dunia okos kuali orang ngadenge Osama bin Laden hebat hajut cet eueuh kuari emang maot henteu maot encan maot nu kamari diisukeun wae henteu pae itu kok eureun ya seperti eta lah keur ngabangun deui kumaha sebab naon dilanjutkeun bahaya dibangun deui goyana kekuatan anak tak eta teh kos kitu kan urang mah teu nyaho nyana nu leuwih nyahona ta ieu Islam teh terus supaya ya'lu wala yu'la aleh didik
mentak di harapan kafir teh ulah ngoyo Islam mah kajen teh teu boga duit kos boga duit. Ya kudu kitu di harapan kafir mah tuh. Berapa mobil kos kitu teh? Di harapan kafir. Dah, murah seberapa 2 miliar. Dah, 2 miliar. Dah. Padahal mah angkot gitu gableng. Ya harapan kafir, cepat cek kafir ya sih bobo sombong amat nih lain sombong. Itu emang aing mesugi. Duh. Di hadapan kafir teh ulah boy mapan urang sedih nyembah ka Allah, Allah nu maha kaya, nu ngatur urang, ai urang tukang ngelapan sepatu kafir. Sinana geuna hirana deui. Masyaallah. Nah, ayo keur carita. Dhafina bi qillati adadin wa uhbatin aw raja'i islamin atawa berharap Islamna para kufar. Eureun perang diharapkeun supaya A, B, C bisa asup Islam. Sakumaha sejarah anu pernah dilakukan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Hudaybiyah. Kangjeng teh mun perang di atas angin menang. Mantak Sidina Umar marah, Sidina Ali marah. Enggis bakal menang jasa ieu mun perang, tapi Kangjeng Nabi tetep bae. Perjanjian Hudaybiyah tulis Kangjeng Nabi nyana berjanji 1 menang asup Mekah tulis. 2 ketika di luar Quraisy ngilu dipersilahkan deka maman lagi, tapi ketika orang Quraisy aya ka Madinah milu ka Kangjeng mesti dibalikeun deui, tapi lamun milu ka manehanana teu kudu dibalik. Orang Madinah milu ka Quraisy teu kudu dibalikeun, kan aya ketimpangan. Kangjeng lamun perang harita menang, tetapi perjanjian tersebut kita ditulis. Ali tulis begitu Muhammad Rasulillah apaan cek tokoh Quraisy teh ulah Muhammad Rasulillah Muhammad bin Abdillah mun nyana Rasul mah atuh aing nurut lain Rasul nyana mah cek Kangjeng Nabi hapus Ali embung cek Sidina Ali ya asli Rasul tuh hapus bae embung cek Sidina Ali mah nya kula tutah ngapus Rasulillah embung lanjut cek Sidina Ali cek orang Quraisy lain Rasulillah Muhammad bin Abdillah lamun Rasulillah mah atuh aing nurut sama Muhammad sapila anak Abdullah cek Sidina Ali sih goblok amat sih koy Sidina Ali atuh jawab ku Kangjeng Nabi mah dicek sulah sok kitu geus mundur li mundur bahaya sih mah akhirnya kan ku Kangjeng Nabi nu ngahapusna langsung Kangjeng Nabi sorangan. Kurang kumaha kepiawayan Kangjeng Nabi menang mun perang, tetapi aya rahasia nu teu nyahoeun Sidina Umar, teu nyahoeun Sidina Ali, teu nyahoeun para sahabat. Aya rahasia-rahasia di balik kesadaran kekalahan secara zahir orang bakal menang di hareupeun. Nah, iya aya rojai islamihim, aya harapan Islam. Lamun dijadikan perang ambalaya sakikituna bae, tapi pending heula ternyata dalam pending tersebut anu arasup Islam tokoh-tokoh Quraisy teh lobana luar biasa. Ieulah rahasia rojai Islam yang mentak urang lamun aya naon sadarkeun heula lalaunan. Urang mun ribut jeung pipa majikaneun ulah aju langsung ponis ulah tungguan sadarna kege aya dukungan mungkin adina ke kakana ke mamangna ke bapakna bener musyawarah geus bae ulah dijadikeun berarti kan putusanna hasil atau jadikeun nah ieu rojai islamihim badli jizyatin atawa karena mikeun upeti mere upeti diharapkan pending peperangan supaya nyana mere upeti supaya mere upeti jadi kan nambahan deui jeung biaya-biaya perang dan iya urang lamun nyaritakeun Saudi Arabia kandas
urut peperangan kamari kuari kan dijajah dagara teh kuari teh geus dijajah kabeh ku Cina urang lamun nyaritakeun Saudi Arabia zahirna mah hebat orang keur dijajah ku Cina percis ku nagara urang kuari keur dijajah kan seserian ge urang teh keur dijajah itu kamari mah ku Belanda kuari ku Cina dijajah segala rupa ieu teh dikendalikeun ku Cina urang keur dijajah ieu teh kemenangan presiden urang nu kamari teh ternyata hasilnya urang teh dijajah eueuh masalah sih jadi bermasalah sama urang sebagai rakyat ngan nama teu masalah aju kumaha teu kumaha biasa bae penting mah urang mah mengenal Allah ibadah ka Allah menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala mengendalikan negara anu nyana kurang ka Allah atuh kajen urusan nyana engke di akhirat atuh nyana urang ka surga atuh nyana mah atuh ya terserah tuh mainnya urang ka surga jana ka surga ih itu urang demo di akhirat urusan emangna cenah nu bapa sia cak adat ya lain tapi urang nyawa aturan cak kitu hungkul nah geus dijajah Arab dijajah urang dijajah ieu teh keur dijajah negara nu mantak diacak-acak teh Suriah teh dijajah Yahudi terus we orang kafir nu ngajajah teh nu kuduna mah Islam nu ngajajah negara kafir sakumaha amanat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemah kuwi gara-gara geus karasa ku urang lemah. Orang lamun boga perseturuan urusan agama dekasa berlindung coba dekasa berlindung ke DPR mana lu bisa urusan agama mal bisa perlindungan kuat Bailam yakun wallahu a'lam bissawab.